balik deui nyaritakeun kaayaan Haji Rodi saparakanca. Harita maranehna masih kena ngariung di imah Aki Sahudi, malah tua kampung lembir Cikole jeung nu sejenna oge masih kena araya. Kabehanana masih kena panasaran hayang nyaho juntrungna Aki Sahudi nulungan bojona palebe anu geus kanyahoan aya di nagara Siluman Munding. Kumaha? Nah, ujang duaan disiap ayeuna ku Aki rek dikirim ka nagara Siluman. Lantaran mumpung masih kene aya waktu bikin nulungan bojojang lebe. Cek Aki Sahudi kadenge mimiti nyarita nu aya di dinya kabehana malencrong ka Haji Rodi jeung palebe. Ari Haji Rodi jeung palebena malah silih leret. Ari Pak Haji geus siap teu? Ari kuring mah kumaha Pak Haji bae. Cek palebe kalah nanya ka Haji Rodi. Ji, geuning kalah nanya ka kuring palebe. Man anu jadi salakina ge palebe lain. Tembal Haji Rodi kalah malikeun deui ka palebe. Palebe ngahulang Haji Rodi pok nyarita deui. Yeuh palebe, terus terang masih palebe moal ge kuring mah erek lantaran karunya ka bilebe da kumaha ge warga lemur urang atuh. Mangkara diantep bae negara Siluman Munding mah. Cek Haji Rodi deui bari ngareet ka tua kampung bari kicep. Tua kampung arti pok manehna ilu ngomong. Sigana mah palebe masih eudin Pak Haji. Geus mendingan Pak Haji nyari rabe ka nagara Siluman Munding na supados mulis di nagara Siluman Munding teh janten paduaan Pak Haji sareng bilebe teh. Cek tua kampung bari seuri leutik. Atuh kena janten murangkeun panineuhan Pak Haji. Mirong-mirong mah baruk basa nu janomna bilebe teh saurna kantos janten papasangan Pak Haji. Cek siaat iluan ngomong. Main ge ngajakeun supaya palebe jadi ngarasa kapanasan. Atuh palebe teh meuni euceuy beureum. Ari nu di dinya anu sejenna pating sarengeh bari sari lilitik kabehana ge. Oh kitu. Bahaya atuh kitu mah palebe. Bisa-bisa aya nu luncat ieu mah. Hehehe. Tua kampung nomor Cikole anu kakarek ngartieun ieu mairan. Haji Rodi ngan saukur nyerengeh kitu deui Aki Sahudi. Ari palebe langsung curinghak ngomong. Ke. Kuring mah cicing so teh lain berarti moal Pak Haji. Nya geus beugeut hayu atuh. Cek palebe. Nya teh syukur ujang ari kitu mah. Geus ayeuna mah meung ayakeun waktu. Sok geuat geura siap-siap. Cek Aki Sahudi. Mangga Aki. Abdi mah ngiringan bae. Tembal Haji Rodi. Nya abdi geus atuh siap Aki. Mung ari ka nagara Siluman Munding jalanna ka mana Aki? Palebe bari malik nanya. Jauh ujang. Ujang moal sanggup lamun deumpang mah. Cek Aki Sahudi. Palebe kerung kitu deui Haji Rodi. Ari kitu kedah kumaha tuh Aki? Tanya palebe. Ujang teh kudu bingung lantaran rek dialungkeun ku Aki ti dieu. Cek Aki Sahudi paromana daria. Atuh palebe jeung Haji Rodi oge ngajenghok ngadenge kitu teh. Kumaranehna kabayang kumaha lamun awak maranehna dialungkeun ku Aki Sahudi anu cenah nagara Siluman Munding teh sakitu jauhna. Tapi geus teu bisa loba mikir deui lantaran Aki Sahudi kaburu kadenge ngomong deui. Ayeuna ujang duaan geus teu kudu loba mikir. Geus siap-siap bae tuturkeun parentah ti Aki. Lamun cek Aki beureum, lamun cek Aki beunta. Terus ieu bawa bungkusan ieu hiji ewang. Ieu sina teh buk menyan. Tapi lain sembarang menyan. Ieu mah mangrupakeun pakarang pikeun ngalawan ka Siluman Munding. Cek Aki Sahudi bari nyodorkeun bungkusan ka Haji Rodi jeung palebe. Gap ku Haji Rodi jeung palebe di tampanan. Sumuhun, mangga Aki. Tembal Haji Rodi. Ari palebe ngan saukur bolongo. Maehna ngarasa ragu keneh rek indit ka nagara Siluman Munding teh. Atuh pok Aki Sahudi ngomong deui ka palebe. Ye, gini ujang mah kalah molohok bae. Naon cing tadi cek Aki ngomong? Tanya Aki Sahudi. Sumuhun, abdi kedah peureum Ki. Tembal palebe gugup. Nya sok kuat ujang duaan kuat pareureum. Cek Aki Sahudi mere parentah. Atuh heureub Haji Rodi jeung palebe teh pareureum. Nu hadir di dinya marancong ka Aki Sahudi palebe katut Haji Rodi. Ari Aki Sahudina katampo peureum oge. Sungutna kunyam-kunyem babacaan. Tuluy katampo awak Aki Sahudi teh ngageter meuni tarik pisan. Teu lila kep. Leungeun Aki Sahudi teh nyepeng kana pingping Haji Rodi jeung palebe. Karasa kuduanana awak maranehna ge ujug-ujug ngarasa ngageter. Malah saking ku tarik-tarik ngageter meuni asa karasa sing sireumeun. Atuh ngarasa kitu teh palebe mah meuni pohara ruasna. Saking ku ruas-ruasna maehna kalah beunta samemeh meunang parentah ti Aki Sahudi. Sedangkeun Haji Rodi mah tetep bae peureum nurutkeun kana parentah Aki Sahudi. Atuh teu lila ti harita. Plus bae awak Haji Rodi mah ujug-ujug ngaleungit ti eta tempat. Sedangkeun palebe mah ngan seukur awakna bae kaangkat ka luhur, ceger nabrak ka langit, kubrag grag-grag deui kana talupuh, koak palebe ngagoak. Waduh,
tulung ieu kulingna aki cek palebe nu hadir dinya arorok nempo eta kajadian. Aduh geuning kalah cilaka kieu aki saurna abdi teh bade dikirim ka nagara Siluman Munding cek palebe bari ngamarurung. Aki Saudi can makan embalan mahenangan saukur neuteub seukeut ka palebe nu sajena oge iluman cerong keur kitu celetuk tua kampung Cipulus nyeletuk ngomong sigana mah kajadian anu nimpa palebe teh kumaha amal-amalan anya aki palebe meureun seueur teuing ngalakukeun dosa cek tua kampung atuh palebe teh seueur ngadenge tua kampung ngomong kitu teh ret ka tua kampung kumaha amal-amalan kumaha ari patua lamun kuring loba dosa meureun patua ge loba dosa kapan ari kuring gawe teh bareng yang tua kampung cek palebe bari rada muncerang geus ulah ribut ujang geus karolot ngerakeun cek Aki Saudi bari masih kena mencrong ka palebe atuh cep kabeana caricing Aki Saudi pok ngomong deui ujang sigana teu nurut kana parentah ti Aki samemeh ujang dititah beuntak sigana mah ujang mah geus beuntak ti heula nya bener teu ujang cek Aki Saudi nanya ka palebe ungkut mohon ki tuda tadi abdi leuwas awak abdi ujung-ujung ngageter nya abdi kapaksa beuntak tembal palebe jujur tah eta sababna ujang mah teu bisa indit ka nagara Siluman teh ujang teh nurut ka Aki cek Aki Saudi bari gogodeg palebe ngahulang kumahina kabayangkeun meureun nulungan Wilebe teh jadi nama Haji Rodi bae geus kumaha meureun engkena sangkan Wilebe ka manehna teh tangtuna manehna pasti dianggap teu bela ku pamajikanna malah batur anu jadina nulungan pamajikanna salian ti eta kabayangkeun oge ku palebe meureun ke di negara Siluman teh Haji Rodi jeung pamajikanna teh paduduaan walah geus kabayangkeun bae nu macem-macem kitu cek pikir palebe harita kur kabayangkeun kitu ujug-ujug si Aat ngomong pisan sigana mah mana kitu ge geus jodona panginten nya ki cek si Aat pada nyeplak bae ngomong memang mainna maksudna mah ngahaja mah panas palebe atuh beunang pisan kana mawaras satena palebe ret we palebe ngaret ka si Aat bari pok ngomong bari melotot ngomong naon maneh Aat padu janji ngape maneh ngomong teh cek palebe bari melotot henteu palebe henteu tembal si Aat bari ngampak ka mesungutna tapi omongan si Aat teh bener-bener asup kana pikiran palebe ku palebe jadi kapikiran kumaha cenah lamun bener Wilebe malah jadi resepeun deui ka Haji Rodi keur mah Haji Rodi teh duda beunghar ongkoh meureun lamun kajadian kitu teh palebe jadi nyamos keur mah salila ieu palebe teh geus anak teu kadang nyeluruk oge di imah Wilebe anu warisan teh malah harita sampai kabayang ke sagala ku palebe sadatang ti nagara Siluman meureun Wilebe teh kena langsung minta pepegatan ka palebe lantaran hayang balik deui ka Haji Rodi palebe ditundung deui ti imahna atuh kabayang hal eta palebe langsung sasah reuwas pisan pok maena ngomong ka Aki Saudi aduh tulungan abdi Aki ujug-ujug ngomong kitu bae palebe teh atuh si Aki Saudi kerung tulungan naon maksud ujang sumohon abdi hoyong ka nagara Siluman pikeun nurungan pun bojo Aki cek palebe Aki Saudi ngahulang nu sejen pating sarengeh nempo kalakuan palebe tulungan abdi Aki kumaha bae carana abdi hoyong angkat ka nagara Siluman pikeun nurungan pun bojo cek palebe ngomong deui rada susah ujang aja ka eta teh lantaran ujang tadi teh nurut ka Aki sedangkeun tadi waktu teh nang hitung lamun ujang ayeuna maksa indit ka nagara Siluman Munding Aki teu bisa ngajamin kasalamatan ujang tembal Aki Saudi daria atuh ulang bae palebe teh ngahulang uteukna bener-bener ieu lamun maksa indit ka nagara Siluman Munding teh maena geus sieun ade-ade kitu mah tapi lamun teu indit ka nagara Siluman Munding nulungan pamajikanna maena oge sieun ku Wilebe tangtungna ngana-ngana ka manehna pasti nganggap salah kinu teu tanggung jawab leuheung cenah cek pikirna lamun teu kumaha-kumaha jeung Haji Rodi kudu kabogohna baheula antuk nama sirah palebe bener-bener kerasa berat nepak tarang bari rumahu nu hadir didinya kabeh pating sarengeh tapi teu lila pok Aki Saudi kade ngomong deui nya ade ujang keukeuh hayang indit ka nagara Siluman Munding pikeun nurungan bojo mah aya cara deui memang tapi meureun kudu liwatna ka jalan rumpil moal lancar kos jeung Haji Rodi cek Aki Saudi ngadenge kitu palebe meuni ceuring hak bunga sawios Aki kumaha bae jalanna wios abdi mah hoyong maksakeun bae ka ditu anu penting abdi tiasa salamet pun bojo tiasa salamet cek palebe Aki Saudi unggut-unggutan nya atuh ari kitu mah cek Aki Saudi bari tuluy ngarogoh kana jero bajuna gorehel ngaluarkeun keris sor eta keris teh disodorkeun ka palebe yeuh bawa ieu keris ujang ieu keris nu bakal nuduhkeun jalan ka nagara Siluman Munding tapi kade hati-hati pikiran ujang kudu manteng lantaran namun pikiran ujang kawer ieu keris malah bisa matak sasab
malahan kena asup ka nagara siluman sejen. Cek Aki Sahudi bari sorong nyodorkeun keris gap ku palabe ditarima. Sumohon atuh Aki, teras kada kumaha carana abdi angkat ka nagara siluman munding teh. Tembal palabe bari nampanan keris nu disodorkeun ku Aki Sahudi. Jong Aki Sahudi nangtung, "Beuh, ayeuna mah tuturkeun Aki keluar." Cek Aki Sahudi bari tuluy indit keluar ti lawang imah. Palabe nuturkeun kitu deui sejenna. Kabeh dia penasaran hayang nyaraho kumaha carana palabe indit ka nagara siluman munding. Sanggeus aya di luar, Aki Sahudi tuluy ngomong deui ka palabe. "Ayeuna kieu jang lebe. Jang lebe kudu nenjak bumi 3 kali. Bari bacakeun hong hari hong." Cek Aki Sahudi. Can ge Aki Sahudi anggeus ngomong, palabe anu kasienan salah deui langsung bae nurutkeun nenjak bumi bari macakeun hong hari hong. Atuh sapada harita awak palabe teh langsung wih siga panglae tuluy wus bae hiber, tapi malah sasarampan sabaraha kali nabrak tangkal anu aya di dinya. Atuh palabe teh ruas kacida, keur mah awakna karasa pareurih lantaran sasarampat teh kadenge palabe gogorowokan. "Tulung Aki, tulung. Ieu aku ning naha tulung." Cek palabe gogorowokan. Satulina mah wus awak palabe teh beuki jauh. Les teuing ka mana. Nu hadir di dinya rareuaseun nempo kajadian kitu teh. Kabehana mangpaurkeun kana kasalamatan palabe. Adik Aki Sahudi ngan saukur gogodeg. "Waduh, aya bae. Aki ge can angis papatah geus langsung bae dilakukeun. Aya bae atuh matak cida kasorangan eta mah." Cek Aki Sahudi bari gogodeg. "Kumaha atuh Aki, moal kunaon kitu palabe teh?" Tanya tua kampung lembur Cipulus. "Nya ayeuna mah cuang dungakeun bae, muga-muga bae salamet ulah aya naon." Tembal Aki Sahudi bari pananawa masih kene ngawaskeun ka kurut palabe ka bawah hibar ku keris teh. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di nagara siluman Horai Ratu Banawati. Harita sakabeh prajurit siluman bawahan Ratu Banawati geus karumpul di hareupeun alun-alun karaton. Anu jadi prajurit di eta nagara teh rupa-rupa. Aya anu katampo wujudna Horai, aya oge anu katampo wujudna Kuya, Keuyeup jeung sajabana. Di hareupeun para prajurit katampo Ratu Banawati keur nangtung geus lengkep make pakaian perang. Bisa gegireuna alias si Karyadi Nyimarah putri Kulaktapa patih jeung sababarurang pajabat sejenna. Samemeh mere beantara ka para prajuritna, Ratu Banawati ngaredet heula ka si Karyadi jeung Nyimarah pok ngomong, "Ayeuna kuring rek ngajorag ka nagara siluman munding. Kumaha juragan Karyadi Nyimas Marah upami ngiring heula sareng sim kuring ngajorag ka nagara siluman munding?" Cek Ratu Banawati ngomong ka si Karyadi jeung Nyimarah. Samemeh nembalan omongan Ratu Banawati, si Karyadi ngaredet heula ka Nyimarah. "Kumaha cek Nyai? Urang ngiring heula sareng Kanjeng Ratu tak kumaha ieu teh ye?" Cek si Karyadi, "Ari hareupeun Ratu Banawati mah ngomong lage meni lemes jeung daria ka Nyimarah teh. Beda lamun keur di alam manusia. Ari abdi mah kumaha saena bae Kang, tapi ari saena mah ngiring bae heula ka Kanjeng Ratu. Lantaran ari hate abdi mah masih kena dendam ka siluman munding teh Kang, bongan geus wani-wani rek niwat kuring." Tembal Nyimarah, teuing kumaha ari nagara siluman mah Nyimarah ujug-ujug wanian kitu. Hatena teu ludeng masih kudu indit ka nagara siluman munding ge. "Ya ari kitu mah cek Nyai, akang mah nurut bae." Cek si Karyadi deui bari tuluy nyarita ka Ratu Banawati. "Simohon Kanjeng Ratu, sim kuring sareng pun bojo bade ngiring bae montrol ka nagara siluman munding." Cek si Karyadi ka Ratu Banawati. Atuh Ratu Banawati teh mani bungah pisan ari geus ngadenge kitu mah. "Syukur juragan Karyadi,
Sim kuring ngaraos bingah pisan ku ayana juragan Karyadi sareng Nyimas Samarah bade ngiring salam sim kuring mah. Da emang salarsana mah sim kuring prayogi batosan ti juragan Karyadi pikeun yang kalak Prabu Gana Wisesa Raja Siluman Munding. Cek Ratu Banawati, atuh si Karyadi teh meuli luas ari ngade kitu mah lantaran maehna mah rumasa eueuh ka bisa. Tapi rek ngomong terus terang mah ka Ratu Banawati teh si Karyadi ngarasa era. Kieu juragan Karyadi, sakatarang kuring ari bangsa Munding teh taluk ka bangsa manusia, malah mah sok digawekeun sagala di negara manusia mah. Tah kumaha carana supaya gampang ngalehkeun bangsa Munding bari jeung teu kudu loba teuing korban ti pihak kuring. Cek Ratu Banawati, si Karyadi ngahulang bingung lantaran anu rek disanghareupan lain Munding biasa tapi Munding siluman nya beda jeung Munding biasa mah. Aduh kumaha atuh carana nya, ari kieu aing jadi bingung ye. Tapi lamun aing teu mere bombolongan aing era di Ratu Banawati, aing di dia geus dihormatan pisan, malah sampai disebut lagi juragan sagala. Aduh aing jadi bingung kieu carana. Garentes si Karyadi tapi teu dilapok maena ngomong, kieu manawi Kanjeng Ratu, ari bangsa Munding mah sakatarang kuring bodoh sareng gembul. Jadi kieu cek pangeumut sim kuring mah salah sahiji carana kudu diolo eta Munding teh nyaeta kudu dibere jukut anu loba bari jeung diracun. Tah engke sabot bangsa siluman Munding keur ngaharakanan jukut langsung bae dieurad. Tah kitu manawi carana. Cek si Karyadi asal ngomong teu mikir heula. Tapi ku Ratu Banawati mah kartieun eta omongan si Karyadi teh memang aya benerna cenah cek pikirna. Katempo Ratu Banawati teh unggut-unggutan tuluy bepok maena ngomong, laras pisan eta teh juragan Karyadi ka atos pisan ku sim kuring. Ya berarti ayeuna teh kuring kudu ngumpulkeun heula jukutnya. Tapi ari jukut teh aya di alam manusia. Di alam siluman mah teh aya. Cek Ratu Banawati, sumohun Kanjeng Ratu. Manawi eta mah Kanjeng Ratu tiasa marentahkeun ka para prajurit supados ngarit di alam manusia heula. Sareng sakantenan ngundarin racuna. Cek si Karyadi, nya bener gitu. Kuring rek mantahkeun ka prajurit supaya ngarit ka alam siluman. Tapi di ari racun mah gampang. Lantaran ari bangsa kuring mah boga peurah. Cek Ratu Banawati. Satulina Ratu Banawati ngagerwan salah saurang anu jadi pimpinan prajurit siluman oray. Darmasuta, kadieu heula anjeun. Cek Ratu Banawati. Sumohun kaula nun. Tembal salah seorang prajurit anu ngaran Darmasuta. Tulis sedok nyembah hareupeun Ratu Banawati. Ayeuna Andika jeung sabar urang prajurit ari litilah ka ditu ka alam manusia. Teangan jukut kaloba. Sok laksanakeun ayeuna keneh. Parentah Ratu Banawati. Sumangga kaulanan Kanjeng Ratu, parentah bade dilaksanakeun. Tembal Darmasuta. Satulina Darmasuta jeung sababar urang prajurit oray ngaleungiti eta tempat ngan waktos saseep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.